Malihana kaleresan aya sejarah musik awi ya. Nah, kumaha. Angklung. Mun. Angklung kapungkur mah mung 3 nada. Oke, Tuk siap. mampiang waktos zaman Sultan Agung Mun. kapungkur Mung 3 nadanya. untuk mampiang nuju ngiringi Sultan Agung kapungkur karesan anu ieu teh para kolonial kapungkur abad ke-17 merinding eta. Tah dilarang lah musik bambu teh ku orang Belanda kapungkur. Oh, kantos dilarang. Paginya dilarang. Kantos dilarang. Kecuali aya salah sawios kapungkur pensiunan ieu kagungan istri kedua. 3 tahun tos maot. Naksan abdi ngobrol di pasian eta hirup deui. 3 tahun meninggal hirup deui. Aya apa dina manglek. Haris bisa ngahirupkeun geus paeh. Wah atuh rame. Ya teu di vaksin. Oh, terbiasa divaksin soalnya. Biasa. Diulang kan terbiasa suntik. Ya terbiasa melalui dinas kebudayaan. Keluarga we. Ayeuna pan seueur keluarga teh keluarga modern, keluarga masih muda. Modern. Ngajarkeun bahasa Sunda teh itulah ngarasa era. Dina kaayana memang masih kena diperjuangkeun, namun da ayeuna pan zaman modern teh kadang-kadang nih dan hampir musah eta ge di Purwakarta di ieu sanes kantos Pak Kang Dedi kan. Kang Dedi kan ka ngamek.